Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi Kesha Aulia Nurhudan ti kelas 10 IPS 1. Dina video ieu abdi bakal ngalakukeun wawancara. Tangtosna abdi henteu sorangan di dieu. Aya nini abdi bakal ngajawab patarosan abdi ngeunaan virus corona. Assalamualaikum Ni. Waalaikumsalam Neng. Abdi bade naros. Awal corona teh asalna tina naon? Corona teh Neng hiji panyakit anu disebabkeun ku virus di mana asalna tina makanan binatang anu teu wajar dimakan di imah. Misalna wae urang Cina kan ngamimitina kan eta nyebarna ti negara Cina. Mereka teh sok makan dahareun binatang anu teu pararuguh, misalna lalai, orai, kalong begitu Neng eta teh. Jadi mimitina ti negara Cina atau napi tepatna ti kota Wuhan. Nyebar ka negara-negara anu hampir sadunia ka bagian. Naon anu kudu dilakukeun ameh virus ieu teh teu sumebar secara lega? Mun jadi pencegahan mah panginten saur pamarentah teh urang teh dianjurkeun kanggo cicing di bumi teh kenging kaluar ari teu penting mah cenah. Terus kadua jaga jarak antara anggota keluarga di bumi. Terus nganggo masker Neng, nganggo masker upami bade kaluar eta juga upami pentingnya nganggo keluar nganggo masker. Terus cuci tangan atau nanti kukumbah panangan nganggo sabun setiap saep atau kegiatan misalnya atau sasapu atau pada melani bumi atau naon atau masak atau naon nyabak naon wae kedah cuci tangan. Anu terakhir, pada mela naon anu rutin sok dilakonan di bumi saparantos aya corona? Daripada melan masa dana anu biasa didamelan di bumi oge biasa dilakonan. Misalnya wae nya pami mami mah nenek-nenek misalnya di rumah kan biasa cuci piring, biasa nyapu bersih-bersih atau apapun makan segala macam dilakukan seperti biasa. Mung panginten pamisa atas pada melan ulah hilap cuci panangan atanapi nganggo antiseptik atana anu sontona antis gitu. Ibadah di bumi naon dilakukan di bumi teu pami teu penting mah teu kenging kaluar Neng pokona mah. Pami kaluar oge kedah nganggo masker. Hatur nuhun nih, hapunten bilih ngaganggu waktosna. Oh, mun sami-sami Neng.